Harapan lima ya taro mun dikapin-kapinkeun mah aku bina tah mau pengharapeunna. Lumayan cep dijual 150. 180. Iya, dibeli ku sia. Imaheun eta mah wajar lah. Mungkin saya lamun ya yang merah. Nya siapa pengeditan video. Leutik kan bisa tanya. Leutik. Datang ke mana dana? Sia we. Nyawa salah emangnya. Angker deui. Ayeuna biayana. Mun ini hampir menakena beli kebunnya. Buat 200. Ini menekan daripada beli kebun. Maupun kayak bisnis material gratis. Coba saya punya sawit kita bisnis. Kenal bisnis. Goblok kan bisnis di mana-mana ada yang pasti kita bisnis. Karena teh mah pasti kita ini sih yang dari kobek. Ceng, daek sia mau ka warung. Kan gua ini modalan mah. Sia kalah seuri. Kayaknya pasti kan ada kayak muka counter aing bawa nih kan muka counter dari warung. Keun ku aing isit bener naik muka counter. Naik muka Ku aing ini modalan. Aing modalan. Anjing gampang modal malingi cing palu. Aing si aing jual pulsa hukum. Dari counter mah kan bin biasanya kalau itu. Cek aing tah bedog bisa ya jadi modal teh. Buka ku sia teh. Aing warung. Non, nya di teh dah warung, julsum warung. Atuh imasiana udah didinya goblok ulah sih mah pondok pemikiran sih mah teh. Sia mah. Anjing kudu diedit atak sia mah goblok. Aing beli tah. Warung. Ya minimal insyaallah di kan eta teh mah usuk teh dijual heuh. Ini teh seneng dia ya ka warung bisnis lauk udinya. Saya Kumana dia Mas ya? Oh, Mas ya dia yang kolam berenang dia harus tuh. benar nih petak-petak lah ada tingkatnya bisa jadi kilo roang gitu. Matak sok-sok ya aya mumpung kan kawin ari aing mah. Saya mumpung ora. Aing ngadukung pokona masuk sia. Aing ngadukung sia. Dari kana kan urang duaan. Oh, atul ulah sia. Anjing pan aing teh opatan goblok. Sok we habak-habak neangan duit eta mah minimal 1 M we. Semer naon? 1 M meuli sawah, meuli kebon, nyeun imah, pemajikan bulis, boga motor 2 lah. Beat hiji, Supra, anu penting ka kebon, cirit. belum suku aing aya dina suku aing. Hiji we, tapi wa gede bulan gendut teuing pemajikan teh seneng teh. Dari teuing Bodas, perhatian. Anjing, Anjing. udang isuk-isuk cicing di harapan imah na teras teh nya. Ah ngopi lah. Di, bener di anjing kain gitu deh. Kan lucu kain gitu. Lucu ya. Tanya ku aing siapa keperet naon din. Geus ke aya da. Aing ngomong nanya teh. Aisyah cager. Areme kahayang leuh teu nempo beungeut gitu. Duit coy, ayeuna mata ku duit, ayeuna. Duit eueuh beungeut gitu. Mata usaha ari beungeut mah asa ku jawol gitu di rumah mah. Iyalah, ieu Nasi masalah kan teh. teh. Tadi teh duit 1 M naon kana beungeut-beungeut segala. Anjing, usep tah aing mah da kana duit. Anjing. Ya teh Sia. masalah duit tadi teh. Sia macan pantes gobloknya kalau duit saya mah ada banget lagi. Meureun kudu teh rada kana ulah Tracino. Naon nya anu sedang jarum tah. Anjing Samsu atuh. Bari ngagubuk. Samsu goblok. Kana balong. Di cenah aing. Kabayang teu? Anjing. Anjing ripu ngabayangkeun anak. Terus biasa aing aya ke bisnis lauk. Saya bisnis lauk. Atuh nya eureun bisa kurang Kurang ukur sumbu jalan kita barang lain teh mah hurang eta nyeron aduh. Bisnis lauk lancar. Bisnis Lain hurang. si Ubin tukang nyair teh jual ka sia anjing. Si Usep pataranya. Teu make baju ben. Ya nyait, bari nyapit udud. Lumpatan sia. dia mah kelarna ceng si Usep itu bosnya kan anjing. Aing tukang meulina teh balanja. Anjing. Nggak aing geus kabayang itu ku aing si Ubin bari bobolokot ku leutak teh geuningan gubuk sair. Mang. Yo cenah. Non bolot.
Hanya kau yang di Indonesia tuyul apa naon tuyul lagi deh. Bu ya beri ku jocong teh ya. Itu kuletak. Aing mah teu asup kana bisnis lauk. Lain. Andai nah. Mang. Panglimahkeun dia urang kira. Tema cicing. Kayak goblok kira. Lauk mah orang teh Biar bisnis urang. Ayeuna mah Ayeuna mah geura goblok kita hidung deui kopi lah misalnya lagi. Kumaha lamun bisnis lauk ieu Tah. Anjing eta mah leuwih mahal ya. halus meureun dia. Komo. Nah, amun bisnis ibu sia anu ngalana. Aing jadi bosna. Bong aing kudu ngalana. Oh iya, jadi saya terima tadi. Palaur ari mun hiu lamun urang ngala palaur mun kena di ieu teh heula disetrum. Lamun urang dibedakeun pas naik cukup eueuh sabeula. Dina mahal lagi mending 5 juta eta tuh. Wah, Naon sakana kana munding aing teh canggung sama. Apa keur? Heula atuh Aing. Ing ada kayak lu. Atuh. Setet aing ya. tema nanti kumaha goblok. Sawah goblok eta mah kana hewan. Lain masalah itu, Srek. Modal ieu mah ieu ya. Ya. Ceceng. Sia teh tadi Hai. bikin sawah. Tuh munding dia lo. Anjing. Jeung biayana Lah, sia teh anjing. SMT atuh asup ka mending lah. Lain. Mending 5 juta. Karek heuneuh urang anjing. Henteu. Mending eta jeung adi tuh 5 juta jeung galare debek-bengekna 5 juta euy. Otak saya malah bawa pirusan goblok. Tinggal garu. Dengikeun. Nyata aing ngadengkeun. Nang aing mah teh reponya. Tadi teh kieu cecengnya. Tema na teh boga sawah sakilegana. Tah, boga duit saem. Kelola lah sawah ieu teh ku sia tuh, di ujung itu ya berdak deh. Tapi ka ujung itu pan ka deuleu beureuneun. Tah, kelola ku sia teh dijieun bisnis tah kitu kumaha rancangan sia tah. Itu Sok. mah asupna ke lain sawah hari aing mah. Naon? Balong, tieu balong. Eta kana lauk deui. Sia teh apa lamun musim hujan gede, cai teh gede ka dieu ngalelet. Jadi lamun sia nyeun Apaan siring eta teh wa digedekeun wa, palingkeun ka ditu. Paralon teh nyokot na teh ti ditu wa, ti ditu. Pikiran deui keur modal bekona. Ah, sia lieur goblok. Dikuna wae. Apa sia? Dana Lain. SAM wa. Apa sih ini teh si Ubin maculannya balong di dia. Pikir ku sia. Taruh 500 juta beak mah beak. Anjing. Atuh berarti tinggal 500 juta deui meureun sia teh. 500 juta deui. Mal mahi lah sia teh. Mahi wa keur meuli laukna. Anjing. Encan sia teh jalan ti ditu ka dieu sabaraha jutaeun. 100 juta, wah geus pang gede-gedena ieu. Sedangkan eta mah di jalan teh leuwih anjing 300 Parap wae, parap teh geus. Iya, daripada ngomekeun yang mending bendung ti ditu tuh. Meka dia nepi. Tah. Eta pilau. Tah geus tah. Berarti sia teh tinggal mikiran melakan laukna tah ku sinjep geus dipangbenungkeun itu di lebak. Jero ka gunung. Sok. Anjir ka gunung bisa malah. tapi bisa nya lamun dicor itu di kalau bakal itu. Bisa wono teu bisa. Putar lauk Bendung kene mah teh. iya, bendung iya. Man lamun ku sia ieu lamun pedat talang pinang eueuh. Ka mana sih jarah. Pae rek dikubur di dieu meureun. Lamun ku aing mah ceng ye, pikiran ku aing boga duit saem. Tah dibere lahan sakieu kan tah. Moal ku aing rek dijieun wisata di teh ku aing. Ceritana tadi teh ceritanya teh dibeli ieu teh lain dibere di mana dibere. Pan tadi ge. Aing teh kieu boga duit saem, can berupa jeung sawah Oh, goblok. encan. Oh. Sia teh tadi teplok. Heeh. Tarola lah. Jeung modal. Nya modalna ku aing ka tempat ge sawah lain balong tadi teh. Meureun Salah, aya aing boga nu sawah bakana siga mending. ieu sia nu gawe si Usep Srek. Bari hujan kieu. Tuh siga jelema itu, siga jelema itu tuh. Leheng itu marada make baju tuh nu itu. Anjing hujan-hujan geceluk itu nampingan aduh ripuh. Geus nyari cangkeng. Oh, ari balik teh pamajikan teh keur ajojing teh anjing hayang nalapuh. Tah. Aya nama orang mikiran teh ka mana ieu teh? Naon geus beaknya deui ya? Atuh udah bingung. Ieu kada muning, ieu kana balong.
Aing nu karek boga saem. Dana beli jeung dana biaya jeung pisawakeunna prabu ngarobah deui. Boga duit saem beli komputer 35 juta. Imah jieun. Modal kawin cokota 200 juta. Tikung anu kerbobogohan teh. Ku 200 juta. Tah, taruhlah lah tintetek bengekna jeung pejit-pejitna teh. Oh, derek digoreng aja. 25 juta mobil, ulah lah kalau teu bisa lah kana mobil mah. Bisa Motor Webit taruhlah 10 Cek juta. sama bisa kana mobil. lain masalah teh bisa karena mobil wa modalna kan tak MDT Sia di pasar loba mobil teu. Degekeun heula, degekeun heula. Loba mobil di pasar. Sekitar bebeak 300 juta. Jeung ieu teh nyen imah taruhlah ayeuna ku zaman 150 juta geus agreng eta teh rek. Ngajet dong. minjem aing eta teh ukur can ieu na ngoborongkeun wa 150 juta taruhlah 500 juta biar teh. Tuh. jeung 300 800 500 juta ke modal usaha. Taruhlah 100 juta beli kebon, 100 juta beli sawah. Tah, ini kemana ini 100 juta nanya Tah, ayeuna mah engke lamun balik neng woto. Bisa stres pikiran eta. Hayang 100.000 ge pening ieu 1 miliar. 1.000 guys mah he Ini ngayang urut ge eueuh ngelinting. Kudu ge sabungkus ye. Sabungkus join jelema opat. Ieu ngomongkeun 1 miliar. Asa kupilaku aing. Jingana teh balik ku neang woto kunaon mikir tarik. Cek aing tadi lemah pirusan otak mana anjing duit teh jeung duit. Anu diomongkeun duit 1 miliar, misalkeun boga rek kumaha meunangna pagawean molor mah. Sok. Pikir ku sia rek ka mana? Jadi itu aya ti langit murah anak ta 1 miliar. sugan we keur masih cash rek aing teh kan najong emas itu sagede batu mah. Mun lain mas